Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ubsus salam wasirul arham wasalu bilaili wa nasu siyam tadhulul jannata bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau, Ubsus salam, tebarkeun salam, wasilul arham, saling silaturahmi. Tah ye kalarasan kadongkapan tamu ti Malangbong Garut, ti suci, ti kompleks Sunan Rahmat, atanapi Pangeran Kian Santang. Ada juga nih Habib Ali dari Palembang, Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Habib? Habib, emang Habib lu? Gua Bento. Oh, Rokoy jarang super, jarang di rumah, suka pergi kemana-mana. Garuda Pancasila, Habib di sunatan, setiap peso mantul, dikerut sakali buntu. Habib di sunatan, Habib Ali di sunatan tuh. Garuda Pancasila, akhirnya di sunatan, setiap peso mantul, dikerut sakali buntu. Tebarkeun salam, saling silaturahmi, sareng sasami Islam, atanapi sareng non Islam oge. Salam damai. Orang Islam kudu nebarkeun salam, orang Indonesia kedah nebarkeun salam, orang Sunda oge kedah nebarkeun salam. Sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, laksanakeun salat dina wanci wengi, sareng nunaikeun puasa dina sasi Ramadan. Pasti orang lebet kana sawargana Allah dina kayaan salamet sadayana. Pas sadaya ke sawarga. Loba naon sawarga loba bidadari. Loba para dewa cenah cek si Semar mah. Dewa hungkul. Dewa naon? Cara apal dewa. Geus sakeut ke pesan di gemrong ku dewanya. Lamun di sawarga mah aya bidadari. Lamun di bulan aya nini anteh nyonyo kucing. Hatur nuhun kasadayana tamu-tamu Mang Encep Hendriana ti Malangbong Garut, Bapak Habib ti Palembang, Bapak Sandi ti Bandung. Kurang antos kasumpingan Imam Mahdi Ratu Adil sareng Kanjeng Nabi Isa Almasih kumargi ayeuna tos akhir zaman. Mang Encep Hendriana Ustad Sontoloyo Antoloon ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.